Mending ngopi lah di gardu. Ayo lah. Geng, eta cewek anak saya sih. Anak Bapak Sakim, Bos. Oh, anak Bapak Sakim. Oh, kira-kira cocok teh jeung aing. Nahan dia sih. Cocok teh jeung aing. Cocok. Kudu kitu. Tah gara hakanan ceng tah. Dangdut. Bu. Pok, emang abang jangan balik di Jakarta? Ndek cenah ceng di jalan meureun. Oh, terus Cindy nak balik di pondok? Ngadeng emak ndek sih. Di jalan meureun sugan deui. Oke. Ada gak ya mama di rumah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Salam. Amir. Mak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah cager. Lu ada di sini udah pulang? Ngas diuk Mir nya gak diuk tah. Mak, capek nih. Mir aya singkong daharan tah. Kebenaran. Mak. Wih, kebenaran ya. Wih. Itu buat aku itu. Aing. Siat di leutik keneh ka abang ngalunjak bae. Aing diagehan aing jauh-jauh di Jakarta. Aing jadi sibuk nibuh kena jeung aing. Ulah ribut teh. Manyokot deui Mir. Nguan. Tuh kan manyokot be. Kasihan karunya. Udah capek mah udah tua kamu mah. Masih kayak gini aja kamu. Abang kamu ini. Lah bodo amat bang. Aing jauh-jauh di Jawa balik. Apa? Atuh abang juga jauh-jauh dari Jakarta kamu mah. Aduh dasar kamu mah adek. Lunjak ya dari dulu juga. Enggak usah, simpok nyokot, geus keudang tangguhan. Kan belum tentu ada buat aku. Masih ada. Mir tah, loba keneh dangdeur sakebon tuh deketan mah. Alhamdulillah rezeki anak soleh masih ada ya buat aku. Tuh kan mama tuh ada tuh. Ya udah, haus ah. Geus atuh. Don, Tanyana. ini buat aku. Jeung Amir, dia ti leuleus lah ribut bae. Itu ulah ribut ya. bae. Naik nang lega sargar lah. Dah, pusing. Ya udah, bukannya dari tadi kamu ah. Assalamualaikum. Ibu balik Ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Adek. Cindy. Adek pulang juga. Iya. Dek, gimana deh mas antrenya? Betah gak? Alhamdulillah betah. Syukur neng ai betah mah. Heeh, Mak. Ya, dek jangan kayak bang lu tuh, Tariana. Bandel dia dikasih tahu sama abang ini. Kunaon sih ya Tariana? Atuh tahu tuh dia pulang sama aku bersamaan, tapi dia sono aja nyelonong. Emang si Tariana mah kitu bayi tiba heula. Ya udah dek, mak. Amir mau istirahat dulu ya, mau mandi nih. Kira kayak Ya. mandi istirahat. Kumaha neng? Bulan puasa rek pasaran moal. Teu nyaho malah masih hayang kene di imah. Neng lah, syukur bae aya nek di imah mah, neng. Heeh, Mak. Ai abahna ka mana emang, Mak? Mandi meureun neng, geus meresan kayu meureunana. Carapen. Oh. Atuh neng istirahat teh itu ka jero. Atuh, Mak, rek istirahat heula nya. Kira kayak Punten, Mak. Alhamdulillah, enak bulan puasa anak karumpul kabeh baralik. Nu di mana? Kopi bos. Oke, siap-siap kopi. Oh. Coba was. Kata saha? Bos aing keur ieu sama bican dia. Lu bener dia sih. Oh. Ayeng, Naon? piye kabar Ayeng? Heuras. Pan heuras? Pan tadi ngomong biye. Piye maksudna? Kumaha cager? Alhamdulillah. Ji. Yeng, pandat di mana yuk? Sok naon sih ya? Solo. Emang ini sayang? Kayak heula bos, kayak heula.
Iya, bos orang anu kahiji sama mecan IDD-nya. Berhubungnya na usaha ka Jawa, bos. Jadi eueuh, gantian ku bos. Oh, gitu. Heeh. Oh jadi iya bos. Nah, ya beda bentuknya. Pos panda. Maklum tar nang mang birarahan. Woi, siapa ini kaing? Hampura bos, hampura bos, hampura bos. Ngomong gitu sih ya. Tapi bos, ieu kudu nghargaan ka bos urang anu pertama. Oh, Geus bos, gerak kenalan tah. Arjun. Taryana. Yang aing boga cangder hiji aing melang ka dia tah. Aing menang ka bos aing hiji deui ieu. Oh, geus kitu mah bisi-bisi menjakan ku aing. Kangen ya sama teman-teman di kampung. Kumaha tak kabarnya ya? Ah, coba karep tuan aya budak. Ih, kemana ya si Pekangnya? Sok keras lain mah, sapoe biasa jeung nyana, aya nama sorangan bae. Ih, saya mah Amir ya. Ih, balik tuh budak meureun di kota. Mir. Weh, Heuy. kumaha kabarna? Eh, si balik Mir. Balik gua Kumaha di Jakarta? Alhamdulillah agak sedikit sukses. Oh, coba aing ajak-ajak ye gawe ka Jakarta. Ya ntar aku ajak pokoknya. Itu ngomong-ngomong, si Urip kemana? Nyaho eta si Pekang kemana ba di teangan ku hese. Si Simut pekangnya kayak zaman dulu aja dia. Biasana bajeng aing. Tapi lain aing BI nu balik, yang pulang. Adik-adik gue juga pulang sekarang. Nah, cocok. Berarti Taryana balik dong. Balik dia tadi, cuman dia ngeluncak dulu sama aku. Nah, biasanya gitu. Namanya Ade kan? Iyalah maklum dari kecil, tapi adik gua pulang satu lagi, yang cewek. Yang cewek. Emang lu punya adik cewek? Aduh punya lah, cantik dia. Oh. Emang kerja apa? Apa itu? Pesantren. Oh, Mas Andre. Terus kumaha eta usaha di Jakarta lancar tuh sih ya? Alhamdulillah lah, lancar. Weh, cacak guys, ngomong-ngomong, gimana kerjaan lo di kampung? Biasalah, pengacara. Pengacara, naon pengacara? Biasa, pengangguran banyak acara. Aduh, eta mah lain pengacara, eta mah. Oh, aing biasalah di imah bae aing hese nen pagawean ini nama. Atuh mangkana atuh ikhtiar lah. Atuh kumaha atulah ai can aya waktu nama meureun. Geus ke diajak wae ke Jakarta daek teu. Setengahanan dia sih. Geus lah, ulah ngomong pagawean lah. Mendingan traktir aing dia mesti di Jakarta loba duitna meureun. Aya heutik mah. Hang ditraktir naon sek waing. Keur bos ieu, tenang beh hang naon. Aing mah naon bae mah, yang penting mah seubeuh aing mah. Sia mah aku beteng karung ieu hang sebeuh bae. Geus aya ulah bawa mong Oh, ayo kan traktir lah. Aing suka ubel ieu, teu jeung dia pan ih. Baheula lah, ayo. Ntar ya, gua ke warung dulu ya. Main apa? Aing mah naon bae mah, yang penting mah hakaneun. Ya udah, pick upin aja lah ntar ya. Aing nungguin di dinya. Oke. Bang, beli bang. Ya, apa? Beli ini sama itu sama itu. Sama itu tuh. Berapa bang? Ibu, nih. Kasih ya. Ayo. Mari buat acara kalimat ya. Ih, asana aing kangen ieu ka cak-cak heuy. Geus teu kuat aing hangka pendak. Di mana tuh budaknya? Ayana. Ah, bodo amat lah, tangan bae ku aing. Ai, punaan ieu beuteung aing pabaliet ieu nya. Gara-gara ku tadi kan baso. Jadi mules aing. Kuat aing ngising. Aduh. Nontot di aing aduh. Woi, Ri, sisi manggil Pekang. Pekang. Ih aing geneangan bae pugu. Kemana bae budak nyungsep beureun lah. Masa nyungsep? Nyaho boa lah. Geus aing ngopi euy. Geus itu sugan aya ayo. Weh, Pekang urip. Weh, Pekang. Aduh, aing cak-cak heuy deui. Mana aing mules ieu. Kumaha ieu nya? Tak aja nak bodo amat. Sing bau ieu. Weh, dia ka mana baik? Ai dibutuhkeun ku aing sok eueuh. Aing ulin heula. Bari, kayaknya bau kuyuk nih, bau.
Nya, buku yuk di mana ya? Geus lah. Aing setor heula. Setor. Kunaon budak? Yao. Weh, cacak heuy. Ku eta uripna beda sih, rada kitu. Nyaho aing ge aneh dia mah. Kos kakaremieun bae eta budak. Geus lah, mending urang ngopi hana yuk. Geus ge. Mantap. Parak mengenaheun ieu beuteung aing ieu. Bukannya dulu urip ganteng kok sekarang beda ya? Biasalah. Kapoe bae pan. Kepoe. Bangun kebo. Masa Allah. Akhirnya nyampe juga. Lelah Aduh. Mir, ngomong-ngomong sia teh nyaho. Nyaho naon? Jangan dibere nyaho. Yo, waing dibere nyaho ayeuna. Naon heuh dibere nyaho ih. Kabogo sia anu baheula, ayeuna mah geus kawin. Ya, aku geus kawin. Waduh, aing nya lamar di Jakarta sih, jadi kieu be. Mir, dia sedih. Lah, Ri, di kamus memori aing mah. Kata sule. Dia sok iye. Ya, tenang wes sih. Yo. Terus Mir, itu awewe yang sedih kawin ku batur, berarti dia jomblo. Woi, nanti sih ya jumlah jomblo. Naon? Aing yo. Kunaon? Sarua. Jomblo. Sarua jeung aing berarti. Geus dia Geus kaluar ngeunaheun. Tadi aing. dia masih main. Aing tadi mah mentes di mah bos tutut. Bos tutut. Oh, Aing nyana. kangen ya aing. Cuy, aing ngadengin bos tutut. Kumaha eta? Eta bos tutut. Hei, eta kumaha mantan bos aing, bos tutut tah kumaha? Tadi aing ke imahna. Terus? Cenah cek bikangna. Ka Singapura ngomong nama. Oh, ka Singapura. Woi, Re, Pekang. Kasmir. Ka mana bae, Mir? Aing di dieu tadi. Emang gak kelihatan segede-gedenya saya? Ya Samir, matanya nama kapoekan. Bisa bae sih cak-cak heuy. Hari tadi ka mana sih ya lompat bae? Kuling ngecor aing tadi mah. Kuling ngecor, ajak-ajak aing. Ikut tepeka. Ka Jamban. Beh, suwe doang. Cak ugar aing lah, kadang aing ngopian teh. Ah, sah. Ieu lieur. Oh. Tenaunan. Ah, bener. Sungut hala ieu yeuh. Ngopi. Sok sanajan abdi ripuh ningali keadaan berantakan. Tapi abdi ulah sampai berpikiran ngeluh. Lantaran sifat dermawan perempuan teh kudu abdi terapkeun. Akhlak mulia nu ngajadikeun hirup bahagia. Keluarga beragama nu ngajadikeun hirup terjaga. Action. Coba was. Kasihan dah. Action. Ayeng. Uras. Action. Piye? Ih. Harem tah, Tariana. Cebu. Aing Sia tiba lah masih kena kayak gitu aja. Gua kasih kasih ya. Dulu juga. geus ah, simpong nyokot geus udang tangguhan. Kan belum tentu ada buat aku. Lah, apa ada? Apa ada? Enggak satu. Don, Tariana. ini buat aku. Jeung Amir, dia tileuleus ribut bae. Adek. Sini. Pulang juga. Action. Kumaha Neng betah? Syukurlah. Kan betah. Panteng ada yang betah nonton tadi.
Alhamdulillah cager. Lu ada di sini ya? Batal ke tali putih malah pulang. Ay, be, kasa sini dulu be tuh. Ayo pok lagi. Ayo pok beri genit lagi. Ati cenangnya ceknya nanti. Lama mau kadala yang imam beren tali putih cina. Pakai gula baram cina. Cek aing tenan gula putih ulah. Terikin keluar dong. Action. 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 Geus lah ulang ngomong-ngomong pagawean, mentari-tari a. Ya, siap. Mending traktir aing yo ka warung gitu, Bang. Action. Baja, catak heuy. Ih. Deh, siap. Nyantai barep, nyantai. Action. Mir. Siap tuh nyaho. Siapa tuh nyaho? Tuh nyaho lah. Ngogen tuh. Siapa nyaho tuh? Mir. Siap tuh nyaho. Itu nyaho. Kau yang diberi nyaho. Bener gitu be. Aing Siap. Roll. Action. Mir. Ngomong-ngomongnya. Rep pula didinya. Banyak. Siap.